barang ditingali dina gambar lopian ku Sri Mahaprabu Batara Kresna. Lajeng yen nempungan tur katingali ku Kresna pitandingeun Prabu Salya lintang tikema anu ngaguhan agema Nudira Seta. Pertos Nudira getih Seta suci kitu numutkeun dina gambar lopian. Oreng jadina Sri Mahaprabu Batara Kresna ngantika labdal. Yai kaula Nundraka Batara jauh tina dugaan teh sangka kieu jadi. Orang masih Belanda. Yen geuning pitandingan Prabu Salya ti pihak Pandawa teh nulian. Saha kaulan saha kakangku jariten pitandingan Kangjeng Rama Wasalya. Saha kaulan Nundraka Batara teu saha Kang daya deui anu katingali dina gambar lopian ku akang ayeuna yen pitandingan eyang saya teh lintang ti ku jalma anu ngagaduhan ageman Ludira Seta. Naon hartosna Ludira teh hartosna getih. Aya hartos Seta suci. Janten hintang ti jalma anu ngagaduhan getih suci pitandingan Prabu Salya. Saha nu ngabogaan getih suci? Tiga nama kaula ante sanes. Sanes sampean ya. Aing jigana komo yai getihna ge teh kaula sanes yai nakula. Jigana teh kaula kan sanes yai sadela. Saha tukang anu ngagaduhan ieu ageman Nudira Seta. Ya teh aya deui lintang ti sampean Yai Dharma Kesuma. Taina teh yakin takdir moal bisa dipungkir, kadar moal bisa disinglar, papasten tinu maha kagungan. Yai dina dinten ayeuna kedah majeng kapalaganida mayunan Prabu Salya. Mangga Yai. Wejar meneng lara laraten ati nira wismana wejar meneng lara kang atine nira kaget nira ya amitan kasauran ingkang Prabu Dharma Kesuma ngahulang ngaraga meneng olohok kemangka duau lajeng ngantika kawerdaling lisan ieu Prabu Dharma Kesuma bari sedih kingkin tayahnya Raka Batara kunaon Yai kalah kangang lu punten benu kasuhun ninggali nu dipamrih Raka Batara jauh tina dugaan anggang tina panyangka tenyana kajadianana Gening Rai nu kedah mayunan katijayaan Kangjeng Rama wa Prabu Salya Raka Batara batan kaula kedah majeng kapalagan yuda sawios mati be nah Yai nyangemkeun kitu kunaon Yai cobi be hebutku sampean apan kaula teh tiasa perang salamina
yen janten Raja Diamarta tangtos kawate tarang ngabogaan musuh. Ini gak ku anjeun. Wal ieu punten kumaha upami ngawakilkeun. Oh, dina Bratayuda teu kaci ngawakil-wakilkeun. Naon margina? Margi parantos ditangtoskeun ku Eyang Jagatnata Permesti Dewa Guru ti kahyangan. Lawan si A kedah ngalawan na B, B kedah ngalawan na ku. Takwa ieu upami nyangemkeun bade ngawakilkeun tangtos atuh ieu teh sami sareng ieu teh teu mikanya ka nagara bangsa umum. Terang ku ajeun apan ieu teh hiji pangagung. Ieu teh hiji raja tur bijaksana. Pan tadi ge ai pamimpin teh cing landung kanungan lair aisan ulah geutas sarupateun sareng ulah ngeplek jawer ngandar jangjang kumeok meme dipacok miuni hayam kapita geuning kitu. Kedah rasa tanggung jawab ka nagara bangsa umum. Moal patos Yai janten pamimpin upami teu dipilih ku rakyat alit miwah anu agung. Ayeuna tos kapilih janten pangagung teu tanggung jawab ka nagara bangsa umum pamimpin naon ngaranna nu sapertos ieu. Tapi margi dina perjuangan tangtos kedah aya bae pengorbananana. Kirang pengorbanan tangtos ieu moal sukses. Nya aiku kituna teh makang nanging darai teh sajabina teu tiasa perang teh pan eta teh saha lawan kaula teh Rama Wasalya sami sareng Rama kaula pribadi be kaula nya upami nilik tina pancakaki tangtos salira teh KPU ka Prabu Salya tapi di dieu pantari ge hukum teu cuit kanu hideung teu ponteng kanu koneng teu indung teu bapa teu nini teu aki teu sanak teu kadang teu alok kaponakan salah tekadna salah ucapna penjara bagianana sok sanaos ulah pribadi aing ngiringna ka pihak musuh mah anggap le musuh satu kabuyutan ya ieu wayahna yai kedah majeng dina dinten ayeuna moal tiasa nah geuning yai dikidit teh jiga ieu budak we nya Kakang Kudermaji Sena maju moal bisa Sena sabar jeung dipaksa da eta teh saha tong ditempo eta uwa anggap musuh satu kabitan sakira teu sanggup aing teh maju da teh acan kagiliran ya dilaleukeun aing nempo si Kakang Kudermaji ngepek jawer jadi jelema coba jawab wani ngalawan wasaya coba yai Dharma Kesumah di dieu tangtos teu tiasa ngawal perjawaban ai margi dari siku bisirempan ku beja ku jalanan mantena tara ngagaduhan musuh salami ayat di alam rame kudu meh dina dinten yana diemut ku Dharma Kesumah memang upami pamimpin cicingeun sami sareng teu tanggung jawab ka nagara bangsa umumna lajeng Dharma Kesumah ngandika sapada harita kapanjang Sri Mahaprabu Batara Kesuma alun tinira ngandika Raka Batara yai kumaha nya atuh pami kitu mah yai bade majeng tapi punten ulah kapaksa ieu kana tekad laklapa pribadi teh buleudkeun demi perjuangan ai sakira kapaksa mah keur naon da moal aya hartos kapaksa ieu teh henteu demi nagara bangsa umumna sae nanging kumaha sacana kaula majeng kapalagan yuda ka medan perang hoyong nepangan heula eta be ulud supu Panawa Kakang Badranaya Astrajinga Dawala Gareng oh sae mangga atuh kantenan be
kedah ngariung saheulanan sacana yai majeng ka palagan margida tadi benang disebutkeun jodoh pati bagja cilaka teh sanes banda manusia angin rahasia anu maha kawasa bilih kaula daya umur tangtos aitos amanatna ka panakawan satya anu janten kapercayaan bangsa kaula teh tenang kangge mayunan ieu musuh di palagan yuda sae Yai Bima Anopo kakang Kudramaji doakeun we akang sing aya dina kamenangan muga-muga sing unggul di medan perang sambat we aing 2 kali kang kumaha yai nyamatna wah Bima aing nyerang 4 kali saya ya atuh pamik itu mah oge Yai Arjuna aulan Raka Prabu muga-muga we cing unggul di medan perang kangge mayunan Kangjeng Rama wasaya ti Mandraka dah muga-muga we atuh Kang muga-muga Kang sing aya dina kaunggulan di palagan udah Kakang Badranaya mangke saelaanan ieu tungguan kula geuning kabeneran be kagiliran maju ka palagan udah mangga yai urang sempat dia sirat mayunan Kakang Badranaya Jejer munggaran Makassar jalan cakeun pawayangan ditemaku kakawigan mirip lakon pawayangan cariosna pawayangan mun murah lekeuni tenda moal mawa kawana tapi nuntun ka saya Panglus lampai Inggih Prabu Darma Kesuma bade majeng ka medan perang majeng ka palagan yuda dumeh pitandingin Prabu Sayati lintang ti jalma anu ngagaduhan ageman ludira seta Eta rahasia hartos ludira getih seta suci anu ngagaduhan getih suci ti lintang ti Prabu Darma Kesuma atuh di dieu kairing ingkang rai sadaya oge pelopor Bratayuda maksudna Darma Kesuma sacana majeng ka medan perang hoyong nepangan heula panakawan anu satya nyata kilura Semar Kudapawana Astra Jinga Dawala Srenggare kabat lampana Prabu Darma Kesuma warga seni Padalangan eta seniman sejati eta seniman sejati wilujeng tepang para pemirang sedaya saha ulan majeng ulan wilujeng kepanggih kemali wilujeng tepang kali seni suara pagelaran wayang Purwa kali gamelan saking tumaritis 2